Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin kaping 20 genep Januari 2002 masih dina surat Maryam ayat ka-60 genepna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu jeung bakal nyararita atawa naranyakeun saha al insanu itu jalma-jalma musyrik waktu sarita. Aiza mamitu naha bakal dibangkitkeun deui atawa dihirupkeun deui mamitu lamun urang geus maot. La saupa yakin engke ukhrajul hayya atawa bakal dikaluarkeun deui hirup. Tah jadi urang kafir mah teu percaya bakal dibangkitkeun deui dihirupkeun deui lamun geus maot, bahwa kelanjutan kehidupan di dunia teh aya di akhirat sebagai hisaban. Tak orang kafir waktu sarita, orang musyrik sarita nanyakeun naha nya kitu bakal dibangkitkeun deui hirup engke atawa henteu. Tah eta patarosan dijawab ku Allah Subhanahu wa taala. Awala yadzkuru naha anjeun henteu boga pikiran atawa anaha anjeun teu berpikir al insanu itu jalma-jalma ana khalaqnahu sanyana ari kami khalaqnahu geus nyiptakeun kami hu ka itu jalma-jalma min qablu ti samemeh itu jalma. Jadi baheula ge ti sateu acan aya dunia ieu oge tos jalma mah tos diciptakeun ngan pedah berupa ruh atawa arwah jamakna teh. Gitu. Ngan saatosna dongkap ka dunia mah aya jisim, tapi Nabi Adam mah diciptakeunana di surga sanes ruh wungkul, ruh jeung badana jeung jisimna jeung fisikna. Seterusna. Walam yaku syai'an jeung teu aya yaku ti anjeun kabeh syai'an saeutik ogenan. Kapungkur mah teu aya diciptakeun ku Allah, diayakeun deui, diteu-ayakeun deui, dihirupkeun deui eta mah sadayana ge parkersaning Allah. Saterusna. Bawar rabbika fawa mangka bersumpah demi Allah. Demi pangeran anjeun. Lanah surannahum tangtuna bakal dikumpulkeun deui ku kami hum itu jama-jama doraka wasyayatina jeung bangsa-bangsa setan. Summa lanuhdiru tuluy kami bakal ngahadirkeun nahum kami hum ka itu jama-jama. Naon haulan di sakureureungna jahannama neraka jahanam jisian bari kaayaan sidaku atau berlutut di kurilingan geburna seuneu jahanam. Ta eta siksaan jang setan jeung jama-jama nu doraka dihijikeun. Summa tuluy lanazi'anna min kulli syi'atin tuluy kami sanyana bakal narik ubun-ubun min kulli syi'atin ti saban-saban golongan anu tersesat, golongan-golongan anu nyesatkeun bakal ditarik ku Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum di antara anjeun kabeh asyaddu anu leuwih ganas alar rahmani ka pangeran anu maha welas anu maha asih itiya kana pamaksiatanana kana dorakana eta anu pangheulana digejuburkeun. Saterusna sumala nahnu tuluy yakin kami a'lamu maha uninga kami saur Allah billadina kana anu hum itu jama-jama aula anu pantes biha diasupkeun kana neraka jahanam siliya bari kaayaan ngagebur seuneuna hurung. Wa imminkum jeung sanyana di antara anjeun illa kajaba wariduha eta tegas dipastikeun kana bukti ala rabbika ka pangeran anjeun hotman kana katangtuan maqdiya anu geus dipastikeun. Jadi geus dipastikeun ku Allah jalma anu bakal cilaka mah cilaka we. Saterusna kajaba
upami ku Allah disalametkeun summa nunajji tuluy ku kami disalametkeun saur Allah alladzina taqau ka jalma-jalma nu takwa wa nadzaru jeung bakal diantepkeun adzalimina ka jalma-jalma dolim fiha dina eta neraka jahanam jisiya balik kaayaan berlutut atawa sedaku. Tah jadi umat kafir mah teu disalametkeun, umat dolim mah teu disalametkeun. Saha nu disalametkeun? At-taqau jalma-jalma nu takwa anu iman sanajan boga dosa sanajan digejaburkeun pasti ku Allah diangkat deui dijait deui disalametkeun deui. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet jami-jami anu takwa anu iman anu percanten kana hari akhirat sabab lamun urang iman kajian kumaha gede dosa ge engke dijait deui ngan diseuseut heula. Mudah-mudahan urang mah ulah kalebet jami-jami anu diseuseut heula sok tobat meungpeung can maot sabab amun geus maot mah tak mungkin lagi pulang ke dunia. Barakallahu li wa lakum mugi aya mangpaatna sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.